Tapi nah ini cenah ya hilak ya weh kunaon gentar membela yang benar. Siap latihan? Siap. Parah Meksi. Naon Sere sih? parah. Kan dia nak kapal we. Teu mah sugan mah tadi teh mau ngorosaknya. Kan becan urang eueuh, kaena ieu. Oh, siap. Geus aya mah kieu. Urang teu bisa ditindas kieu keluarga. Keluarga kudu nurut ka urang. Didinya kudu leuwih tegas. Siap. Siap dilatih ayeuna? Siap. Antung. Siap atuh siap. Ah, we Bima anu ngegel. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lumayan gini. Lumayan di PPAB nama. Lumayan. Enak mah coba rek push up bisa tuh. Hilap Push up. deui we. Hilap deui. Contohan heula we, contohan heula. Namanya kudu dicontohan. Ih. Mah push up teh. Mah push up teh. Tuh, mana apa? Buru ka dieu. Kieu tingalikeun ye cara push up nu bener. Sepeda pindahkeun dulu sepeda. Buru pindahkeun. Aduh relet kieu anjir. Ripuh. Sok bebas ka mana we. Kahiji push up kieu nya. Gitu push up teh. Sok back mana tulisan lah, coba lah tulisan lah. Sok coba. Baru ini nggak si urang nyobaan. Kita kan gitu coba dulu lah. Salah. Ngeri dia mah. Oh, Bener mah kieu nya. Gue bisa 100 kali awang. Teh bisa galungan di dia ya. Yuk push up bener. Squat jam kumaha we? Push up heula. Oh, Tongol kana squat jam, sok push up. 5 kali. Sing bener. Tong ka hanap, tong nepi ka hanap. Teungeun lempeng. Teungeunna lempeng. Tagungeun. Tong serius. Siap. Sok push up. Nah, ya lumayan ya. Ini gede awak kamu sih ya, bisa push up. 45, 87, 82, 88, 100. Ada ini buat 100. Allah.
Membela yang benar. maju tak gentar. Wewe. Fisiknya kurang kumanya. Ini ada lagi ya. Iya, Bang. Si balik ya tuh Anjir kana dahareun mah nya. Ih. Capek kudu. Itu. Iya. Kali dahan kek beres kek dahar. Lanjut lari. Oh. Maju tak gentar, membela yang benar. Buru atuh. Kelak. Kemana aja deh ya Allah? Kebalik deh tadi orang tangan lain apa? Siap mana? Main sulis sih namanya. Oke. Ini di balas mana? Di tim. Bro. Main capek. Capek we. Siap. We, Mek. Dari Lombok. Itu siapa? Aduh. Wah, layangan aus itu. Keur ngadu isuk. Alah. Lumayan. Cik, ngagukan. Lumayan nih. Tapi tar aja ya orang turun kumaha. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abah aya maneh nih. Sok. Kumaha ya di dinya lur. Kenapa maneh di dia? Datang lah yang kerbudak. Awal yang. Duh. Jika ajo sama mau orang ngajangnya. Yang usaha tar aja. Hah? Usaha. Tuh itu. Satu bawah ya. Pas jika ajo ini. Udah, mohon. Tadi aja jalan dia. Apa. Naon bah? Di itu aya satpam berlatihan ketat gitu euy. Mana? Tuh, tinggal tuh. Ini latihan terakhir. Menjadi Wah, lo bak itu euy. Bejana lah si balon ieu mah. Jangan mau yahna. Ayo tuh. Ieu. Leres ieu, leres. Wah, Ieu kayak jati. Kade tong gagawa. Kade. ingat tuh dari lila ya gini. Siap. Allahu Akbar. Ji 2 tilu. Tinggal Kuat. Bener. Hah? Bener iya, Mek. Kunaon we? kunaon eta? Rada tunu itu. Tunduh. Heeh. Allahu Akbar. Mek. Kabur we. Nah, ayo ah. Kabur we. Baiklah, tepel. Kita harus melawan warga
agar Covid musnah di dunia ini. Siap? Siap. Bagus. Tadi bah. Bersih hansipnya. Mau dibawa ke RS. Apa ya ke baru dah. Di mana? Mana euy? Bahaya lon ieu mah yo lon. Enak euy. Bahaya kumaha ieu? Lain ti mana jeung bedog ngariwangkeun kitu. Hah? Ajo. Gitu sih. Abah. Abah. Mah yang ieu. Mana lang ngayangna? Aduh. Poho. Kena senang tanggal carulu. Ngayang teu meunang. Usah atuh jeung nyeri suku. Kumaha ya naon dah? Naon ya naon. Sing puguh lah Eta hansip tadi geus. Kumaha? Latihan keras pokoknya geus. Si Hansip teh ngawahan Bawa balas dendam dendamnya. eta si hansip. Kamari soalnya si Hansip teh mane mah eueuhnya meureunnan. Kamari pan urang jeung si nyen Cadel. Oh keur Ajir. Urang si Cadel manehin kamari teh. Ocol. Oh si Ocol. Si Ocol eueuin ka kota. Urang teh caritana kieu kan hayang udud. Panggil jeung si Hansip hese wae pan. Ah cek aing teh lah lieur-lieur mah urang demo sia. Keur sare di pos dihancak ku aing teh ku opatan si Hansip teh. Nah, teu beda Jika nama jalannya, anak semua mau ieu. lain meupeus keuyang jiga nama ka urang. Pokona mah isuk urang ge ulah gele euy. Siap. Latihan deui sing keras, Latihan bisi ya mah bisi engke nalika di mana-mana orang bongo di urang pan ngesiap-siap. Boga guru atuh, Hah? boga guru keur. Ah ya kalem pokona mah urang boga channel ye barang keur persenjataan mah siap. Pokona ayeuna ka mana ieu urang ngobrol jeung barudak si Cadel bejalan ka ditu yuk. Ayo. Ka mah sihin ka mah urang. Sihin ka sihin yuk. Ayo ka ditu. Ayo guru. Urang ngobrolkeun ieu mah ka barudak we anak persiapan euy si Hansip. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Bos. Salam. Ya, Masuk, Bos. ya. Assalamualaikum. Bos, gimana sehat, Bos? Bos. Kieu bosnya, abi teh kamari teh kan jeung si eta naon pusing kan ku si Covid teh nya gara-gara eta aya si satpam yang hayu ngajagaan, aya beureung ka dieu ge. Heser balanya samaleun, balanya jamu tidak harus diupoe ah. Kamari teh si satpam teh di jarah di siksa ku barudak teh. Tak kamari cenah aya beja nu balik ngasuruh barudak. Si satpam teh cenah latihan militer, ieu mah sieun kitu power aya penyerangan. Kan obos ketelah aya senjata meureun pangamankeun. Intinya rek. Intinya mah gitu untuk butuh barang ya. Ya bos ausun. Oh, eta mah moal bisa eta. Soalnya eta barang koleksi eta. Wah, mantap kieu ya. Ya bos si Sebenarnya ayeuna ieu masjid CR ya. Pau ya mah pau. Kayaknya. Pau. Ayo ngadin lagi. Apa dia teh? Daya atuh. Nah, ieu teh pokona masih Betul ku barang sabaraha inu bararupa itu. pokona besok we anu paling ampuh pokona mah. Iya, aya barang memang dengan congan ieu hitungan teh ilegal gitu. Oh iya mah. Iya, Iya boleh. Teh deh. Iya barang mah. Yuk. Mana kieu dah, ieu dah. Mantap tah eta. Tahu aja teh. Iya mantap tiga euy. Ieu di mana di Itali ieu di mana? Barang Iya, iya impor cuman iya masalah harganya memang bisa diatur. Tapi bisa hayang kualitas nu leuwih hade aya. Tah eta cipos atulah keur senjata utama. Kalau urang bisa nyokot deui Siap, siap. Kabeh beli lah. Kabeh mah jang persiapannya. Shotgun mana ieu? Ah, Nah, iya. ya barang lah. Wah, mantap. Memang kan hiji ya barang, Hiji. cuman bisa. Tapi kualitasnya. Kualitas. Daya ledakan ieu Daya ledakan Seberapa? seberapa negara mah bisa. 5 negara deh. Satpam dah. Lindas. Gitu. Iya mah mantap. Cuman masalah harga itu nu ieu mah beda gitu. Sabarang ieu sabarang kirana. Namun sakit tuh sekitar lah. Gitu lah gitu. Iya pokoknya mah. Tapi kasih berkata we rokok. Iya kalau lah. Itu mah. Ieu berenang nu mayar anu ieu nya nu Lah eta senjata bae. utama berenang segitu lah teh. Saya baca. Iya we iya. Sabarang sajutaannya itu. Nya eta. Yang bisa kekurangan mah kan we. Kalau bisa Transfer we. bisa siap. Ah iya ta iya keur beli kopi. Ah, siap. Itu pisannya. Ah jeung dompetna lah kanggo udah peukeun. Iya. Siap atuh bos ah. Belakangna sing Oke. bener. Oh, satpam ayo. Ayo bos kamu teh.
Aku mau bisa siapa main Ya, siapa? bos, Sing berhasil. Siap. Hadap kanan. Gerak. Luruskan. Abu Badung. Wing. Jadi kieu, ayeuna urang kudu siap siaga. Karena warga aya soalnya kemarin menang hiwir-hiwir beja kan. Warga rek nyerang. Teuing jam sabar-sabar. Jadi orang kudu siap pokoknya mah. Capek geus fisik kamari aduh. Apa. Itu ayo nama memeh nyerang, memeh urang nyerang. Ieu si Utar jeung umpan akan itu. Siap tar. Siap kan peluru siap kelima. Usian lah. Pokoknya mah tembak si Hansip, langsung kabur deui ka dieu tar. Sipula. Siap. Si Ibro ieu teh. Itu kita omong tar. Tok aja kasih si terus kasih si. Oma, yuk, launa. Tahu. Kita ya tak itu terus. Launa. Launa. Perang teh aya mah we. Anu kebenangan ubi. Aya Kang Celi di seeutik ngagibas Orang serang geus carana. perang teh aya. Sing kalem ara geus nyiap senjata. Sanan we. Tap we. Ieu di laju santai. Orang serang geus kieu carana mah. Binasakeun nu kieu mah. Tahan. Perempuan ke maut, yuk. Siap. Yuk. Perempuan ke maut. Yuk. Tahan. Atuh tamat. Siap. Bapak cuma senjatain letik. Bapak pakai pas senjata yang ini pas, senjata terakhir. Tuna. Awas, semangat, siap. Awas! Wah.
Ayo. Awas. Utir. Apa. Pada kehabisan. Senjata ya, tenang. Pada kehabisan peluru. Awas, ada senjata terakhir. Siap, tutup telinga semua. Siap. Tutup telinga. 1, 2. Siap. Aman. Siap. Siap, bangun. Aduh sakit. Ayo kali kurang hiji deui. Pakai itu Pak. Terakhir harus pakai senjata terakhir Pak. Pakai. Awas. Siap. Wah, gimana nih kabur? Senjata terakhir. Aduh. Siap. Derek Pak. Kanan. Tuh, 2. Pak, bendera putih Pak. Ternyata dia sudah mengakukan kekalahannya. Ampun. Aduh, tolong Merdeka. Tolong. Merdeka. Ampun Pak. Makanya Ampun. kalian itu nurut sama pemerintah. Ya maafin Pak. Biar anak Covid ini cepat musnah dalam dunia ini. Hampura Merdeka. Merdeka. Hampura we. Merdeka. Masih kene hirup we. Merdeka. Aduh, Merdeka. Pemirsa Pemirsa, intinya kita semua harus bersama-sama ya dalam melawan pandemi COVID-19. Intinya untuk kami atau kita semua para warga harus mematuhi anjuran pemerintah agar COVID di negeri tercinta kita cepat berlalu. Amin. Intinya gimana Pak RW? Kenapa? Pesan moralnya untuk para warga Ya semua. kita harus tetap stay at home. Ya, Tetap di rumah. diam di rumah aja sebab untuk mempercepat agar segera si COVID tersebut Paeh. paeh. Musnah ya. Intinya mudah-mudahan si COVID-19 segera musnah di negeri tercinta kita. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Merdeka. Merdeka. Salam Lumbung Multimedia, jangan lupa subscribe ya pemirsa. Mantap. Pokoknya yang di rumah nih wajib Subrek. subscribe. Daripada